min alamatin najhi bin nihayah arruju'u ilallahi fil bidayah. Min alamatin nujhi eta tina sapalihna ciri-ciri berhasil binihayati ing dalam nihayah arruju'u ari balik illallahi ka Allah bil bidayati ing dalam piro-piro kawitan dina pirang-pirang ngamimitian. Hikmah nomor ka 20 genep ieu lamun mapai nu di bieu ten baca bieu eta teh nyuksuk jarul jalan kawalian. Metode cara-cara untuk menuju jadi waliullah nu bieu terbaca teh ente. Nomor kedua makna anu tersimpan dema hikmah dina kandungan hikmah nu nomor ka 20 genep tersebut teu aya na salah mah cuma imah hikmah pan satu kata beraneka ragam makna. Nomor kedua secara umum ya maut husnul. Nah nek di mana ieu ngabahasna nek maut husnul khotimah nek jadi wali ieu teh nu di ngaranan jalma mukmin muslim nu husnul khotimah nyaeta sakur jalma ketika dicabut nyawana diangkir ku Gusti nu Maha Suci mulih ka jati mulang ka asal maot ngaranna lewat pihak malaikat Ijrail netepan iman jeung nu kitu jama mukmin sekalipun dimimiti baleg nah masih terus maksiat pas begitu rek maot insaf yang dinamakan mati suul khotimah yaitu orang ketika matinya membawa la ilaha illallah tidak membawa nikmat iman dan sekalipun dari mulai awalnya beribadah tekun pas menjelang waktu matinya kufur maka itu suul nihayahnya suul khotimah walaupun bidayahnya bagus. Di dalam usul fikih yang tercantum kitab Jamul Jawami ida ta'arodo bainal muqayyad wal mutlaq quyida. Nah, al mutlaqu quyida bihi ma qayyadahul muqayyad. Apabila ada dua dalil bertolak belakang tapi yang satu mutlak yang satu muqayyad maka dalil yang mutlak kaidan dengan kaid yang dipakai oleh hadismu. Jadi arju ilallah fil bidayah dohiron baba wal huznu ala puknita ma'adda min hud minal igtiror prihatin atas tinggalnya taat tapi banyak kesempatan tidak bangkit min alamatil igtiror dari sebagian tanda tertipu oleh setan. Allahumma salli wa sallim
qalbi wal jasadi wal ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah amin. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tadalana danban illa ghafartah wala hamman illa faraztah wala dainan illa qadaitah wala maridon illa syafaitah wala hajatan ialah karido illa qadaitaha wa yasartaha amin ya Allah ya Rabbal amin. Dilebat deh cang kene bagus banget bagus lebat ya. Bagus, ayo bagus. Bagus. Ayo Pak, kalau Pak pada sempok. Ya, Pak ya. Bagus, saya kosongnya. Min alamatin najhi bin nihayah arruju'u ilallahi fil bidayah. Min alamatin nujhi eta tina sapalihna ciri-ciri berhasil binihayati ing dalam nihayah arruju'u ari balik illallahi ka Allah bil bidayati ing dalam piro-piro kawitan dina pirang-pirang ngamimitian. Bidayatul muridi ari mimiti jalmi nu ngarepkeun menuju ka Allah minal umumi eta tina umum lijiyadati hali wusulihi karena tambah tingkah tepina si murid paman maka sing saha jalma sohaha anu ngabenerkeun si jalma bidayatahu kana bidayahna si jalma kana mimitina si jalma birujuki kalawan balik illallahi ka Allah
wa tawakkuli sareng tawakal alaihi ka Allah wal isti'anati jeung nyuhunkeun pertolongan bihi ka Allah ayyusilahu kana yen nepikeun Allah ka man ilahi ka Allah la ala a'malihi henteu tetegenan teu pasrah teu tetegenan kana amal nasiman al maklulati anu dielatan najaha maka berhasil yaman pinihayatihi dina nihayahna man aya salat tegasna berhasil lau ka'man naon al wusulu tepi ka Allah wa umina jeung disalametkeun diamankeun ahi kaman minaruju'i tina balik minat toriki tina perjalanan waman jeung sinsa saja milam yusohi anu teu ngabenerkeun jalmi dalika kana itu bidayah bima kalawan perkara dakarnahu anu nutur kaula sadaya kana ieu perkara in qata'a maka pegat sahaman warroja'a jeung balik sahaman min hayasusa'a tina palihan datang sahaman kola parantos ngadawu sahabat bul arifina satengah ti jalmi anu ahli marifat kabeh man sing sasa jalma don eta nu nyangka si jalma annahu sanyana si jalma yasil eta tepi si jalma ilallahi ka Allah bi ghairillahi kalawan lian Allah kuti'a maka diputuskeun sahabih iman waman jeung sing saha jalma ista'ana anu merdih tulung saha jalma ala ibadatillahi kana ibadah ka Allah binafsihi kalawan dirina eman wukila maka dipasrahkeun saha man ila nafsihi kana dirina man dina hikmah kasabaraha teh 20 genep 25 genep teh hah 25 dina hikmah nomor ke-25 endo genep nomor ke-20 genep ieu boleh pilih-pilih nek make jarul kawalian mun teh mah haji deh yang jadi wali ieu jalurna sarua hayang jadi wali teu ayo oh jadi waliullah aduh asa gimanaeun nya aduh asa sarieun hikmah nomor ke-20 genep ieu lamun mapai nu di bieu ten baca bieu eta teh nyuksuk jarul jalan kawalian metode cara-cara untuk menuju jadi waliullah
nu bieu terbaca teh. Henteu. Nomor kadua makna anu tersimpan. Deui mah hikmah. Dina kandungan hikmah nu nomor 26 tersebut. Teu aya nasarah mah. Cuma imah hikmah pan. Satu kata beraneka ragam makna. Nomor kedua secara umum ieu maot husnul. Nah, nek di mana ieu ngabahasna? Nek maot husnul khotimah rek jalur wali ieu teh. Hah? Jadi wali mah. Bebas eta mah. Kumaha mustami. Sul khotimah, husnul khotimah gitu. Lain sul khotimah. Husnul da wali ge husnul khotimah. Ngan beda tingkatanana beda. Teu sakur-sakun husnul khotimah tingkatanna teh waliullah henteu. Sholihin dah eta. Nu doraka aya husnul khotimah sarua. Teu ngan sakur-sakur waliullah yakin husnul khotimah tama sakur-sakur waliullah yakin husnul khotimah. Jadi urang teh nu mana atuh rudag teh? Ayeuna teh ieu pembahasan teh. Jadi wali. Teori jadi wali. Jadi wali atau husnul khotimah? Ayo ngebahas wali. Nu secara umum husnul nah husnul khotimah wae. Ya. Jadi orang teh berarti nu kejar-kejar teh husnul maot nyanak iman jeung hayang diasupkeun kasur hayang menang ridho. Nah kitu meureunnya eta. Wae pan beuki hees wae den mana ka jadi wali. Daya wali mah wah bating hees, ulah bating dahar eta. Wah bating ulin. Usaha wajib usaha wali oge. Da osok wali ge nyeri beuteung. Osok. Pak wali nyeri beuteung sarua. Beuki awewe sarua. Wali oge. Sablok kali anaknya 80. 8. Berarti beukinya. Normal. Opat. Malah ada 8 bibit mah. Nah, jadi kejaran teh husnul maot nyanak iman jeung eta wae geus. Pamarji'u muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahan bisa nih tah aja ada wa bi an marji'a muslimin li jananihi terus wa bi anna marji'a kafirin li jahan pangbalikan jalma mukmin ka surgana pangbalikan jalma ka nerakana kembalinya orang muslim ke surganya kembalinya orang kafir ke nerakanya mutafailun 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 mutafailun
mutafailun. Nah, apa kita baca deh? Komitugian eta mah. Disarahan ku subul, sarahna subul iman. Jadi nu ngaran jadi disarahan dina kitabna subul iman tepatna sarah komitug. Nu ngaranan jalma mukmin muslim nu husnul khotimah nyaeta sakur jalma ketika dicabut nyawana diangkir ku Gusti nu Maha Suci mulih ka jati mulang ka asal maot ngaranna lewat pihak malaikat Ijrail netepan iman jeung nu kitu jama mukmin sekalipun dimimiti baleg maksiat terus maksiat pas begitu rek maot insaf cager pas panaon eta ngaku bae bayaya tah insaf aing pa begitu lagu rek modar insaf sadar maka namanya ayat ini husnul amin ya rabbal sekalipun dari mulai A sampai Z maksiat terus aduh ngeuna amat yang dinamakan mati suul khotimah yaitu orang ketika matinya membawa la ilaha illallah tidak membawa iman dan sekalipun dari mulai awalnya beribadah tekun pas menjelang waktu matinya kufur maka itu suul nihayahnya suul khotimah walaupun bidayahnya bagus nihayahnya husnul walaupun bidayahnya jelek kufur bidayahnya maksiat rugi itu mana nu rugi ujungna kok mimiti ujungnya goreng lu tadi mimiti ujungnya atuh menyahi aturan nah gini dia benar tuh menyahi aturan hikam dia sesuai dengan hikmah itu benar tuh lihat arruju ilallah bil bidayah min alamatin najhi fi nihayah nah benar tuh sudah poin dari mulai awal di bidayah di permulaan dari mulai masa baleg arruju ilallah benar tak bil bidayah benar terus min alamatin najhi pinihaya merupakan suatu tanda orang tersebut akan husnul khotimah di ujungnya menyalahi aturan ya biar aturan sesuai itu biar ini kitab subul iman diterangkan yang namanya mati husnul khotimah yaitu ketika matinya membawa iman dan mengucapkan dua kalimat sekalipun dari awal maksiat tentangan tuh yang dinamakan suul khotimah yaitu orang yang pada ujungnya matinya suul
Walaupun di bidayahnya, di permulaannya beribadah tekun. Pas ketika matinya suul. Ada contohnya basiso, orang yang keren, santri lagi lebih karya peretot kia lain. Lamun teu mahi tempat ku seueur-seueurna jamaah ditiup ke tempatnya ngarapung kabeh dalhur. Ku hebat-hebatna. Lamun tempah jadi teu bagian tempat ya. Geus pinuh ieu majlis teh. Bar siso diup langsung. Jadi ngarapung tamu di dieu. Pak entep-entep ku jago-jago. Tapi di ujungna naon coba? Suul hati kagoda ku awewe. Ku ping-ping anu molek. Nah, iya kan. Matak tok sok ngisat teuing ipa karunya. Aja ngangge kagoda. Aduh, komo. Jadi di mulia santina puluhan ribu ibadahnya tekun, begitu mati suul kufur tibang kagoda ku ping-ping awewe. Allahu akbar. Atuh nyahi aturan dia nya sesuai gak? Arruju illallah fil bidayah min alamatin najhi binihayah. Nihayah teh akhir hidup husnul. Nah, bila mana dari awal tuh arruju ilallah fil bidayah tidak poin di masa baleg terus beribadah beribadah kok ketika mati khotimah tidak sesuai. Ar-ruju ilallah fil bidayah min alamatin najhi bin nihayah. Nihayah ujung, bidayah awal. Makanya iya. Itu dalam kitab Syubul Iman diterangkan bahwasanya yang disebut mukmin yaitu orang ketika menjelang wafatnya kembali ke Allah walaupun dari awal maksiat. Rugi amatnya jangan Pak Haji Burhan bagus terus kena kojorna aduh sul khotimah. Aya anu mukmin mah tadi anu kafir anu mukmin tadi teh maksiat nasi pas ketika ujungnya belot husnul batolak itu hadis matanas alama asaleh penting aya nu maot kabarnya keur ngusup aya di wae apa teh tadi malam ada yang mati sedang mancing malam Senin ada juga. Jadi 1 minggu 2 orang sedang mancing. Jatiluhur sedang mancing. Mati. Matanas ala masaleh. Matinya manusia itu bagaimana kondisi kehidupan sehari-harinya. Nah, yang mancing mantina man. Henteu keur mancing ngabayangkeun we hate teh kumaha carana mancing aing supaya menang. Paeh weh sama mati keur mancing. Emang keterangan gitu. Matanas ala masa aleh. Matinya seorang manusia bagaimana kondisi hidupnya. Kumaha kebiasaan hidupna. Ada. Urang keur kumaha tayangna. Ngaji urang. Ayah suka adu manuk dia. Suka adu manuk ayah. Aceng. Aduh hayam. Wayahna. Ieu mengadu, keur main mah halus.
ngadu manuk dapat adu-adulin. Aya nu sok nonton bola di dieu. Kabeh. Aya picking Persib di dieu. Bawa aja deden. Hah? Timnas. Ulah kitu-kitu teuing euy. Bela ninggalkeun ngaji. Aduh, bisik kena ka naon? Matanas ala ma asa aleh. Mun urang sok tolak bener teu? Nah, iya bener kejadian. Kita kebiasaan hidupnya mencari ilmu. Matanas ala masa aleh. Manusia mati, bagaimana kondisi hidup? Urang mah da sok ngaji, berarti maotna keur alhamdulillah. Itu tapayaya teruskeun ngaji mah. Supaya modar keur ngaji da sia teh. Kajian katabrak oge. Aduh, masyaallah. Coba keterangan dia bertolak belakang teh jeung tadi. Hah? Bertolak belakang teh. Kalakuan sok mancing modalna keur. Kelakuan picking modalna keur. Begitu Mun urang mah da sok ngaji berarti maotna ge keur. Alhamdulillah. Man ja'ahul maut bahwa pitolabil ilmi lakiani, barang siapa di antara kalian datang ajal. Man ja'ahul bahwa pitolabil ilmi, bagi kondisi orang tersebut sedang mencari ilmu. Nah, sedang mencari lakiani, maka dijemput oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mati nah husnul, mau nyeri mau tanah oge. Walaupun Pak Haji Ayat begitu datang kajian kata bak angkot modal. Amin. Ya amin guys. Mual karasa nyeri. Langsung jemput Rasulullah. Jika nyawungkul. Masal kamu Haji Deden dina kasur empuk bener teu? Da ngajina terus-terusan bener teu? Mati dina kasur empuk sarua. Saru. Da ngajam mati. Nah neuk ngaji nepi karek modar. Can modar mah aing mau maka ngaji teh. Heh? Nah kitu. Tot aya tot eueuh. Jadi dawuh Imam Ghazali, man mata pitolabil, man jahul maut, wa wa pitolabil lakiani. Bertolak belakang dinu tadi deh. Ada hadis iya untuk menjelaskan penerangan hadis-hadis anu geus dilontarkan tadi ieu beunang ku ieu. Matak ngaji hadis ulah hiji kuloba. La ya'malur rajulu min ahlil jannah amala jannah illa bainahu wa bainaha illa darabun. Tapi sayang di ujungnya kana min ahli nar. Aduh. Ngan aya kode pima yabdu. Nah didinya pima yabdu, tepati-pati amal seorang lelaki dengan amal ahli surga. Hebat-hebatna amal antar surga dan beliau kira-kira satu hasta nyampe pima yabdu ayam koyada di kaidan. Nurutkeun kacamata dohir. Oh, kacamata dohir. Pima yabdu teh.
Karena min ahlina ternyata kacamata batin mah ahli neraka. Iya tadi para. Jadi dua hadis ini bertolak belakang. Betul. Hadis pertama mutlak. Tidak ada kaid bima yabdu. Mutlak. Tadi ada orang yang amal dari lemur A sampai Z. Matinya apa? Suul. Mutlak kan? Tidak pakai kaid nurutkan kacamata dohir. Nah, itu. Jadi dua hadis ini jika bertolak belakang enggak sebetulnya. Dauhan Imam Subki na kitab Jam'il Jawami ida ta'arodo bainal mutlak wal muqayyad kuyyidal mutlak bima qayyadahul muqayyad boleh. Apabila bertolak belakang antara dua dalil, satu mutlak, dua muqayyad, maka dalil yang mutlak kaidan dengan kaid yang dipakai kaid hadis muqayyad. Jadi kaid itu pakai kaid hadis mutlak tuh, pakai kaid muqayyad. Jadi semuanya bima yabdu. Nah, di dalam usul fikih yang tercantum dalam Jam'ul Jawami ida ta'arodo bainal muqayyad wal mutlak kuyyida. Nah, al mutlaku kuyyida bihi ma qayyadahul muqayyad. Apabila ada dua dalil bertolak belakang, tapi yang satu mutlak, yang satu muqayyad, maka dalil yang mutlak kaidan dengan kaid yang dipakai oleh hadismu. Jadi semuanya berarti pakai naon? Bima yabdu. Nah, dari mulai awal baik. Dohir. Batinnya belum tentu. Nih gaya saya nih. Dohirnya bagus gak Pak Eden? Bagus, ceramah. Bagus deh. Ngaji mingguan bagus. Belum tentu batinnya. Pengen disanjung orang. Pengen diberi uang. Pengen kepakai sama orang nanti diundang lagi. Maka akhirnya mati konyol. Soal tuh sejalan nggak? Oh, keharti. Jadi hadis dengan hadis tersebut tidak bertolak belakang. Jadi kedua-duanya diamalkan. Imalud dalilen awala min ilgo ihima. Ngamalkan dua dalil lebih baik, lebih utama daripada bekukan salah satunya. Wa kanatil masalah minal muttafaq alaih. Maka dua hadis tersebut sepakat akhirnya. Dengan cara itu tadi. Kusaha diaturna ku usul fikih naon kitabna loba mangaceng Jam'ul Jawami warokot dan lain sebagainya. Kamu ustad atau Kayak ustad ai payayatna ngurek ngodar teu kudu. Ngan kudu aya nu ngarti ari eta teh. Bisa orang gang beringin kayak kumaha ieu kumaha pan nu ngatasi bingung. Henteu. Kudu aya nu ngaji ilmu usul fikih. Ida ta'arodo bainal mutlaq wal muqayyad. Terus koi menang kuida bihi ma qayyadahul muqayyad. Kieu mah ngaji ngarti ngaji nunutannya. Ngaji berisi. Nah, kembali ke masalah pokok. Berarti bima yabdu. Dulu Pak Haji Burhan dulu namanya Haji Setiawan ya. Haji Asep Setiawan. Berarti setia kawan keneh dulu mah.
Setiana kapan karena Allah baheula mah karena kawan baik bener teh hura-hura bener jalan-jalan betul makan-makan kan gak kena Allahnya cuman apa ngabungahkeun kawan panggil-panggil kawan saya sukses bener bidayahnya itu gak betul enggak arju ilallah arju ilal kawan itu matak setia kawan cek simkuring mah teh iya sodako tapi tidak lillah tidak melibatkan Allah betul kan nah maka tidak ada imbalannya cuma puji oleh kawan doang Pak Haji Asep Setiawan aduh dermawan cukup tapi neraka akhirnya naudzubillahimin tapi moal lain nama jauh moal nama dulu itu mah dulu nah kemarin masuk pokok jadi pimayab ngarekan dohirna wungkul alus teh tapi ngarekan batin mah teu arruju ilallah maka jelas di dia arruju ilallah bil bidayah kembali ke Allah lillah mencari uangnya lillah karena Allah cara aturan Allah yang dipakai pengeluarannya lillah juga sama arruju lillah ilallah bil bidayah namanya tuh min alamatin haji bin tanda selamat tanda-tanda berhasil di ujung alias husnul khotimah maksiat terus maksiat nah di sini bukan maksiat terus tapi terjebak maksiat terus dari mulai awal ada di sini yang kerja security siapa gaya pandriku sama nggak tadi kemana gue mau keluar kerjanya tapi kali awal mau kumah hari coba nolek mau wah pokoknya mandriku can penting diajak ke babaturan minum untuk kumaha bener itu kesapa masih ada kira-kira mas balik ke imah Gusti Habib kumaha teh ceurik tengah-tengah peuting hayang keluar ternyata pekerjaan dan ningali wae awewe dian mahram unggal poe heuh peuting mabok-mabokan teu ngilu kumaha diejek kurekan jadi bayihan eta peuting isukan mah Gusti abdi teh ya Gusti dasar boga di pekerjaan maka deui kitu deui dade kitu nya teu disengaja masih ada setiap hari gitu tapi malah ngajarin sendiri orang kapal tahu jadi maksiat pimayab dohir nama maksiat tapi batina teu maksiat arruju ilallah bil bidayah arruju bil dohir wungkul maksiat eta jauh jodoh mah henteu nah ceurik ngapeuting balihan tapi teu katingali ku jelema hayang anjeun Allah maka ketika matinya langsung jemput oleh Allah Subhanahu wa taala masyaallah
Kita hikam di ujung ayat. Kadang surga tiada maksiat. Iya. Arruju ila Allah tetap sekalipun dohirnya minum, dohirnya melihat perempuan setiap hari, akan tetapi hatinya menjerit kepada Allah. Setiap malam orang kita yang tahu menangis sendiri, pengen keluar dari usaha tersebut belum nemu buat cari maka orang tetangga keluarga, maka menangis dan nangis, maka akhirnya mati. Nah, min alamatin najibin nihaya arruju ilallah fil bidayah. Dari murid arruju ilallah bima yabdu maksiat kata. Aya nu kitu ya kira-kira. Hah? Aya kan gitu. Itu alhamdulillah gitu. Luar atas gitu aya atas gitu. Oh. Eta mutlak. Aya kan bisa tiga-tiga. Arju illallah bil bidayah min alamatin najhi bin nihayah. Ngaran eta. Terlebih-lebih ujang ari bedan. Teu pernah doraka manehna mah. Langsung di pesantren dohiron wa batinan beliau mah. Arruju ilallah fil bidayah. Dohir nama santren. Doraka tara, hatinya sudah kembali ke Allah, niatnya juga ilallah. Nah berarti arruju ilallah bidayahna dohiron waba jelas min alamatin najhi pinihaya yakin ari husnul amin ya rabbal mingguan ge bah terlebat karena dohir batinan teh niat masantren mingguan ge lillah lil bakal ulah kieu wungkul hayeun urang mah euy era ku tatangga teu ngaji teh eta tangga urang henteu mangka ta eta teu arruju ilallah fil bidayah sekalipun dohir nama ngaji panggetolna tapi era ku kawan ku Haji Asep wah goblok begitu tah. Hah? Oke nalieur. Jadi arju ilallah fil bidayah dohiron baba ari eta mah jelas min alamatin najhi bin nihayah. Amin ya rabbal ngan kade sieun ku kolot tuh kade di tuh leuwih rawan mah balik seperti kuring leuwih rawan hayang kapake kudu ngadengekeun engke supaya doonang deui nyeun cara kumaha carana can jampe-jampe dinyakeun udah gitu eta kayak di akhirat teh mana dadang dakwah nu kitu mah modarna ge digorok pak kenyataan mau balik ngorok maotan oge naon bilahimin naon sebabna teu arruju ilallah fil bidayah tujuan dakwah nage pengen disanjung orang jadi usaha bahkan make rabel saga 7,5 juta di target nah ya lagi di target gitu eta mah dohiron eta mah bima yabdu jiga hade eta teh jiga hade tah tadi asup mah suul yang dinamakan suul khotimah yaitu orang ketika matinya teu netepan iman walaupun di awal dai mingguan tapi harapan dengan harapan hayang disanjung orang hayang diberi naon ku jelema terlebih di hadapna teh awe geulis hayang kapake ku ibu-ibu nu geulis aduh itu aduh euy ribut
Gini Haji Deden gitu mah. Allahu akbar. Min alamatin naji fil bidayah arruju ilallah bin itu secara umum. Jadi inti nomor katilu aing. Jadi pertama kumaha? Bager mati suul khotimah. Maksiat mati husnul khotimah. Oh. Nek kemana urang? Bager husnul maksiat suul ya opat kolom. Bener teh? Nah, kolom ke satu bus bode. Bager maksiat. Bager suul hiji dah. Eta maksiat husnul. Ieu nu lieur eta. Sadis ieu. Nah, kewe aing mah. Nek bager teh geus rek modar. Bener teh. Maka teu saeutik. Aing mah moal ka aina mau ngahaji teh nah geus aya oge bekelna nah era ku batur sieun disebut haji ha. Heeh. Sieun maksiat teh kapan? Henteu. Malu kana anu apa anu payah kitu? Ki kabur payah manten can tobatna. Loh. Lah ieu maksiat husnul. Rek kewe cek Ustaz Hasan teh euy. Bager teh ayeuna mah nek burung heula we na mah. Ngadu manuk sadaekna ayeuna mah. Tinggalieun tah mata nasu ala masaleh yo. Manusia mati teu netepan kana kalakuan masing-masing keur hi. Kang manuk manuk deuk ki klepek kitu kas manuk. Allah. Maksiat husnul ibadah suul ibadah husnul maksiat suul. Nah maksiat sul khotimah ya opat kolom itu kabeh pimayabdu. Dohirna wungkul ibadah teh dohirna wung jo nama dakwah teh yang keuleuh ku ba tolab teh yang keuleuh ku ba hayang dipuji bager teh ku jelema hayang dipuji ku kawan bener teh. Maka akhirnya suul khoti auzubillahi min dalik teu bertolak belakang teh dieu teh. Dan itu mah ibadah pimayabdu. Maksiat pimayabdu. Kolom ketiga ibadah husnul dohiron waba. Tuh, hete. Dohirnya ibadah, batinnya ibadah. Terus maksiat neraka. Suul hati dohirnya maksiat orang kafir, orang Amerika, orang New York, bener tak? Tuh maksiat suul dohir batinan opat kolom tah. Tetap nu husnul khotimah mah ieu we ke kawe sarua. Arruju ilallah bil min alamatin najhi bin hayang boga bodak soleh mau punya anak soleh maka awas didik dari mulai bidayah arruju ilallah di TK mula arruju ilallah cik TK gitu tuh ayeuna. Jadi itu mah henteu. Begitu datang langsung joget. Bener tuh. Jadi itu ya mati dia mah.
Laguna nyanyi barat. Dokces. Cik baris nampagi cing alajret. Kitu teh kata di ditu mah. Teu dia mentenya. Beda-beda. Itu beda. Homeun ti dia ge ti dia heula ti ini rasanya. Di kampung itu kota alas juga. Jadi begitu datang teh lain kumaha. Langsung joget. Teka teh. Langsung senam. Senam pakai nyanyi Inggris. Di ditu mah itu alhamdulillah zaman teh era atuh ku pasantren teh. Bako. Di ditu itu mah di eta beres jam 10 baralik budak bagian indungna senam di wae ditoong ke jaroge di wae ampun teh. Jadi didik fil bidayah arruju ilallah supaya naon min alamatin najhi pin nihayah nanti masa tuanya umum ieu. Aya arsitek bangunan di dieu? Saha? Pak Asep ieu. Haji Burhan. Nah. Mas Hadi, arsitek tah. Arsitek. Nah. Jadi kalau pengen rumah yang kokoh, pasti bidayahnya juga harus kok. Apa bidayah di situ? Pondasi, benar. Di kokoh, bidayahnya kok kuat, maka ujungnya aja kuat. Matak umum nih dia. Boleh urusan dunia, boleh urusan akhirat. Arju illallah fil binayah min alamatin najhi pin nihaya. Arek dipake eta. Kapan kakarak payatna insapna ge. Bagus kakak. Bidayah teh ayeuna di dunia we geus. Nihaya di ayeuna mulai. Dan mulai sekarang payayat udah jangan main cewek lagi udah. Putus. Bu, istighfar. Bidayah sekarang arju ilallah. Dari mulai sekarang arju ilallah. Yang nanyakan bidayah di nihaya di ulah kieu urang mah euy geus nu ka tukang mah beres. Bidayahnya sekarang arju ilallah. Kembalilah kepada Allah. Bil bidayah di dunia. Min alamatin najib nihaya. Maka payah tersebut termasuk akan untung di akhir. Husnul khotimah alhamdulillah. Geus nu katukang mah ibu geus tinggal tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Bidayahna di dunia wel. Belum, tidak ada kata terlambat. Nganu teu meunang mah kieu. Hanya kau supaya aing ngaji teh teu baheula sedih cerik, tapi banyak kesempatan tidak bangkit. Itu yang jelek. Wal huznu ala fuqnitah ma'adda min hud minal igtiror. Prihatin atas tinggalnya taat, tapi banyak kesempatan tidak bangkit min alamatil igtiror, dari sebagian tanda tertipu oleh setan. Sedih itu bukan bagus, tapi air mata buaya. Tipu daya setan. Kenapa? Karena banyak kesempatan tidak bangkit. Min alamatil igtiror adamun hud wal husnu ala fuqni taat wal husnu ala fuqni taat ma'a adamin hud minal igtiror. Prihatin atas tinggalnya maksiat, atas tinggalnya taat. Sedih nalangsa, bercucuran air mata, waktu tolab ngajedau gue di imah. Tidak bangkit. Sedih dan nalangsa itu kucuran air mata bukan bagus, tapi min alamatil
tiror, dari sebagian tanda tertipu oleh setan. Loba nu kitu. Sedih wungkul, hanyakal wungkul, bangkit henteu. Padahal kesempatan masih Jadi bagi Pak Yayat dan Pak Asep dan seliannya tidak ada kata menyesal. Tidak ada. Sekarang masih bidayah. Arruju ilallah. Bertebusi semuanya kepada Allah. La ilaha illallah. Beres. Beres pula jamna. Robbana ampana bima alamtana Tabi alimna alladhi yang bauna Rabbi pakina wa baki alana wa qarabatil lana bidinina tawasalna bita'alumin tawasalna bita'alimin antara jukona Pepangasan abdi tawasul Kepangurukan mugi Gusti ngarejekian kajembaran keamanan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah sallallahu ala nabil mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah.